Ayeuna urang ngaheurap deui. Tuh, tos ditarik heurapna nya. Sugan aya eusian. Lauk jaer, nilem, kancra, tawes, naon we araya asup adinya. Full tank. Biasa ya situasi di dia alhamdulillah rada ramainya tuh. Masih aya 2, 3, 4 perahu anu berkunjung ka dieu alhamdulillah. Nya kitu oge saya tehilap nuju ngaheurap di dieu tuh bersama Wa Uri nya. Anu pengalaman ngaheurapna atos jauh dugi ka mana Wa, ka Malaysia. Terus ngaheurap ke Malaysia tuh alhamdulillah itu teh nuju seueur tamu ka dieu nya anu berjalan roh. Di situasi pagi hari alhamdulillah situasi hari ini cerah, aneut moyan, tiis ceulih herang manon. Hayu urang lajengkeun deui ka dieu ngaheurap ka Wa Uri ka dieu. Tuh terus bade diangkat. Sugan aya eusian, sugan aya laukan di lebetna. Ieu teh coba liang belut. Tuh liang belut deui hiji. Nah, liang belut tah. Tah gabus aya Wa dah. Bubuluk bukan mah poncel. Aya badag Wa. Eta ngebuluk bukan Kalem Wa kalem. Tong rusuh. Nu penting mah beunang weh. Ini orang deketan kali. Alhamdulillah hirobil alamin benang dua berkat doa saya Wa alhamdulillah doana diijabahnya. Eta mah badag Wa. Badag pisan lumayan. Tingali boncelna tuh. Ampun dia mah asli bogo. Bogo ada lepas Wa. Ada lepas Wa. Nah, lembut Lah, ong dikontol euy. Sadana euy. Yang obat iya Wa, operasi. Alhamdulillah atuh aya milikna di operasi. Geus kan bae kadinya mah. Tuh kusair. Geus moal jauh di dieu mah atuh mah aman tuh. Tah boncelna tah. Aman mun ka balong mah teuing. Tah. Sok Wa. Moal sok ditungguan. Boncel alhamdulillah kita mendapatkan boncel hari ini. Milik anu dioperasinya. Yuk hatur nuhun ka sadayana anu atos narongton, mudah-mudahan sehat babari milik rezekinya amin. Yuk assalamualaikum.